Tong nanyakeun kunaon urang berubah, da urang mah teu hayang berubah. Ngan kulobana hal bisa membuat urang berubah. Baldagu. Dengekeun kardun, awewe mah lamun geus kecewa hatena, tong boroning 7 poe, 7 peuting, 7 tahun, 7 abad, 7 tanjakan, 7 turunan. Lamun inget kana masalah eta, moal poho, neuteli, bener teu, baldagu. Hirup urang mah simpel. Urang mah bisa seuri bari nutupan ka nyeri. Tapi ingat, urang mah neuteli. Baladageun. Tong loba teuing berkorban ka jelema mah. Mantuan mah sawajarna. Teu sakabeh jelema nyaho cara nganuhunkeun. Lolobana nu teu tau diri. Baladageun. Ye, batur mah lebaran teh liburan, jalan-jalan, refreshing. Ye, kumpul-kumpul bareng keluarga, keur ngahilangkeun stres. Urang mah alhamdulillah dacan stres. Tak mending di imah, gogoleran, scroll HP, nyieun video, senang sakitu ge. Bener teu, baladageun. Suatu saat hubungan maneh bakal hancur lamun maneh utamakeun perasaan batur dibanding perasaan pasangan maneh sorangan. Baldagu. Ye, loba hal anu ku aing keur diusahakeun, loba kanyeri nu ku aing keur diubaran, loba amarah nu ku aing diredem, bahkan keur sabar diluaskeun, jeung dikuatkeun. Insya Allah aing mah ikhlas bahkan narima kana kaayaan jeung kanyataan. Bener teu, baladageun. Lebaran mah teu kudu sagala anyar, teu kudu sagala pamer, da ngaranna ge hari raya, lain hari ria. Baladageun. Jadi awewe mah kudu tulus dan menerima apa adanya, walaupun pasangannya egois, mung, teu hayang, hoream, capek hate. Ye, aing teh hirup teh hayang waras, lain hayang gelo. Baladageun. Dengekeun, ayeuna mah ulah make ilmu padi, ilmu guludug, ilmu bagong. Ayeuna mah pake mah ilmu tai. Heueuh, ilmu tai. Ayeuna mah sanajan cicing dihandap moal aya wani nincak. Bener teu, baladageun. Tong sok sundar sindir. Gableg sungut ngomong. Aya kawani datang. Eueuh kawani aja dong. Baladageun. Halo, Kardun. Gimana? Kalau kakak ayo we ulin, kira ku aing kudu dibabekeun ka kebon warung mah meh nyangsang. Lain naon. Ayo urang gara balaja daging. Karana ge saur mimiti, ye, saur mimiti, kudu aya daging, kudu aya ayam. Lain naon, da karana ge babenyit. Ai saur mimiti mah kudu aya daging. Begitu ye, saurna geus 2 minggu, geus 3 minggu. Paling ge mih jeung nog. Kan kita busul mah bujur. Sok kudu balik. Dengekeun aya besti. Jadi awewe mah ulah gandeng, ulah curak carek, homo kasalaki ieu ngalarang mah. Imbangi we. Lamun lalaki mah bagor ka awewe, bakal beak duitna. Lamun awewe bagor ka lalaki, bakal loba duitna. Fakta eta mah. Baladageun. Ripuh besti, isuk-isuk di sumur, berang di dapur, peuting ngageol di kasur. Bosen di imah terus, bodas henteu, stres heueuh, bener teu, baladageun. Tong sok sombong, da ngaranna jelema mah moal salilana di luhur. Lamun teu murag sorangan, pasti bakal dituar batur. Bener teu, baladageun. Zaman ayeuna mah lobakeun mah duit. Lamun loba duit bakal loba nu ngahargaan. Lamun loba jasa hungkul cang tangtu aya nu ngahargaan. Bener teu, baladageun. Dengekeun
Dengekeun sia Besti. Cek si Kardun cenah. Anu dibahas teh keur bobogohan mah. Kangen we jeung kangen cenah. Aing geus kawin. Nu dibahas teh ieu beas beak. Sangleun beak cenah. Duit jeung duit. Aing keur bobogohan cenah ieu ngomong teh launan, so imut, so alim. Aing geus kawin. Gagantawangan. Cigah toa di masjid wae cenah ieu. Nya heueuh atuh beda. Dari aing keur bobogohan mah yang kapake, ari geus kawin mah kaangge teh jadi babu. Sodi ieu capek. Komo teh dibere bayaran mah ieu zaman ayeuna mah ngaku we awewe mah. Aing jempe lain aing eueuh kawani. Tapi piraku we aya anjing keur ngagonggong ku aing kudu dilayanan mah. Palaur ngegel. Kedar we rabies keuna sungutna. Yes. Tapi ieu lain masalah anjingna. Paham meureun. Ye, paduli teuing aing diaromongkeun ku salaria oge. Paling oge aing mah panas ceuli. Yang penting mah aing teu panas liang waduk we. Da mun panas liang waduk mah hese aing deuk diukna. Aslina. Baladageun. Wajar we atuh sia teh Besti, mangkos aing mah beuki jeroan, sia jeroan hayam, jeroan domba, jeroan sapi, dalam beuki jeroan selempak ieu, komo nu batur mah bahaya, bener teu baladageun. Zaman sekarang mah ada uang abang disayang, gak ada uang teman pun pada menghilang. Kalau kita banyak uang, jangankan orang, setan pun pada datang. Fakta, baladageun. Dengekeun Besti, mak lamun geus nyieun video. Ngajian geus kolot oge ngarasa ngora. Paduli teuing deuk cek batur deuk disebutkeun eueuh ka era ge. Nu penting mah anu iri tambah panas, urang gaya bebas. Bener teu? Baladageun. Tong hariwang Besti, hirup jadi randa mah. Milik mah di mana we? Tatangga aing ge teu bogaeun salaki, tekung si lila orokan deui. Baladageun tak sia. Abi mah masih keneh boga HP. Coba lamun boga bedil. Bagus direden ku aing mau didilakeun. Goblok. Dengekeun Besti, ka para suami nu aya di alam sobri ieu nya, dangukeun ye. Omat ye ka pamajikan mah ulah sok ngabanding-bandingkeun jeung awewe lain, jeung pamajikan lain. Ye, pedah batur mah marantuan digawe, marantuan ngala duit. Ye, buah hatena mah manehna teh capek ye, mantuan ngan duit teh ye di mana aya awewe nu hayang digawekeun. Di mana-mana ge awewe mah dina rumah tangga mah hayang diratukeun, lain dibabukeun. Maneh kudu inget ye, pan awewe teh tulang rusuk, lain tulang punggung. Bener teh, baladageun tak kusia. Cangkang cau di pulungan, cangkang lepet di picenan, ari hulu di tiungan, ari berowek di bikenan. Dor salawet teh 25, nasaku di kodok-kodok, awewe zaman ayeuna anyar wawuh enggeus mondok. Baladageun. 10-15 kabehna jadi salawe, tegableg suluh tegableg beas, salaki aing molor wae. Dor